Nikmat zahir ieu adalah nikmat yang jasad, dahar nginum, sare, pake, neuleuh, ngadenge. Dibentukeun ku syariat, daharna sesuaikeun jeung syariat, dedeleuan sesuaikeun jeung syariat, dedengean sesuaikeun jeung syariat, bersihan melalui pembersihan syariat. Iyalah lamun teu mah tuh tina hadas kudu wudu hadas leutik wudu mun aya cai mun teu aya tayamum mun hadas gede atuh junub da ieu lah dibentukeun make hukum syariat mentak mun teu ngaji teu nyaho cara bebersih aja geus dikitabkeun ku ulama lantaran urang mah jauh ka Kangjeng Nabi teh. Sebab lu deket ka Kangjeng Nabi mah atau sahabat langsung ningali praktek ibadah zahirna ka Kangjeng Nabi. Sahabat karana tas Kangjeng Nabi teu aya masa sahabat aya ge tabiin atuh haneut keneh tama teu kudu make kitab. Langsung nanyakeun bae ka sahabat kumaha kieu nyana ngajawabna ge Kangjeng Rasul waktu anu Kangjeng Rasul waktu anu kieu Kangjeng Rasul jawabanna tepat. Maot para sahabat tinggal tabiin nyaritakeun cak sahabat anu ge kieu cak sahabat anu ge kieu cak aya kitab. Andai katangan didinya berpikir wah ieu bahaya lamun datang ka 1000 tahun yang akan datang. Waduh beureunan mun teu dikitabkeun kumaha urang Cikupa. Geus acak-acakan cacakan dikitabkeun ge acak-acakan. Kumaha urang Belaraja, kumaha urang Jakarta. Nah, ulama berpikir ke depan. Wah, luar biasa datang ke kiamat boga pemikiran ulama. Ya, urang kuarima ijtihad. Yuk. Mulai di Imam Hanafi, Imam Maliki ngijtihad, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Nah, inilah anu mudawan, anu diakui bener opat sepanjang masa sampai kiamat. Jumlah keseluruhannya 10, nu genep guer mudawan. Opatnya terus diakui geus. Terus patok geus ual aya nu leuleuwihan tidinya. Terus saya datang ka adem ayem make ulama urang mah tinggal ngabongkaran kitabna bae. Cik coba wudu, bongkar pasal wudu, bab wudu. Cik coba salat, bongkar bab salat. Cik puasa, bongkar bab puasa. Cik coba zakat, bongkar bab zakat. Teu kudu hararese tinggal ngalaksanakeun doang. Ngeunahkeun jasa ieu urang mah. Adapun nu sejen-sejena kadina bakal alalakur dengan memakai kias. Nu mantak Quran, hadis, ijma jeung kias parabotna sakitu. Andai kata anu can tertulis, kiaskeun kadinya. Nu kaesean nu kasulitan ulah sok ese-ese. Ulah sok ese-ese. Tah mantak urang mah ngeunaheun jasa kuari tinggal nanyakeun bae. Tah anu ngararaji dengekeun pake nu teu ngaji engke aya masalah tanyakeun ka nu ngaji. Begitu ditanyakeun ka nu ngaji pohoan, nanyakeun ka nu teu pohoan begitu bae. Ya urang mah ngaji bae mun anu nanyakeun mah tetep bae. Otak urang mah teu sasenti aja. Begitu tas syariat. Tah, wali pembersihan batin ruhani. Aya pakarna, aya dokterna. Urang mun nyeri ceuli dibawa ka kiai, kiaina kiai tukang magahan ngaji atau paling ge ditiup ku kiai. Balik teh ditu, tambah peng. Atuh lain ahlina jiganan. Atuh nyeri ceuli bakal ditu ka dokter, ka ditu ka dikorek-korek di THT. Geus kitu. Tapi lamun kieu bae ieu kunaon nya jero hate teh ieu teh hasud bae tah moal bisa ka dokter tah mah. Pagi Pak, pagi. Kenapa? Ini saya penyakit apa? Batin. Oh, kenapa ya? Nanti saya ini dulu katanya nih. Saya periksa dulu benar. Darahnya bagus ini. Ini hasud. Apa? Hasud penyakit itu bagus susah yang itu bukan ke sini. Kemana? Ke bengkel motor sono. Lain jurusan. Atuh bengkel ge motor, mobil, sepeda aya bengkel nah ieu mah hasud mah kuduna ka kiai datangna. Waalaikumsalam. Di mana dia Cikupa? Naon ya? Berobat kula kiai. Berobat naon tuh? Eta yang meuli motor jadi resep kana dunia kula ieu teh cager-cager. Bari dia boga duitna aya 10 juta mah. Diinjem bola bae kiai deuk meuli mobil.
kurang dikupat tolol. Aing berobat wargana lebih parah kiai. Goblok tak kiai. Aduh, tak eta can bisa tak kiai jadi dokter can bisa kos kitu. Encan lain dokter mah kos kitu mah. Santai habak. Kiai kos kitu mah. Waalaikumsalam. Naon sia? Kula ieu ngridit kiai. Sejuk. Aja teu kabayar. Geser ke kiai. Sugan kiai narima. Ieu mah kiai berpusing. Aja ngredit naon motor, kiai mah mobil. Atuh ieu mah leuwih jero ieu mah kiai. Leuwih jero ieu mah kiai. Tah ieu kiai bangpak ieu mah kos kieu. Lain jageurkeun jelema ieu. Tah eta kos kitu teh ambalayah kiai nu kos kitu kuari. Lain jageurkeun umat ngajeroan. Berarti can jadi dokter ieu. Can jadi dokter keuneun da mah. Sama maning diajak, kiai kita sama-sama yuk ke dokter yuk. Ajak habek kiai kos kitu ieu. Can beres, tak sadar tak si kiai ge, cak nyana ngeridit teh halal tugu panyakit eta. Tah ieu lah. Lamun teu mah. Waalaikumsalam. Kunaon enak sih ka dieu bangun puyang amat kadeulna sia. Ieu kulang warung, aya warung anyar rame kula bergat bae kiai jadi hasud. Hasud da kula ieu kiai ieu mah lain teu teureun kumaha henteu. Henteu ieu mah ngan kula mah pangnyageurkeun hasil kula supaya nemah jasa kula atuh kula nyana-nyana yang supaya no jasa masjid jeung kiai. Aing sabuat kiai. Aing jadi kiai geus kebal. Magaan ngaji saya tikan bae itu nu anyar lobaan tuh. Aing geureut urang nyangan tukang telu gayu. Saya terjadi teh kos kitu teh eta. Tah ieu ambalaya tah jadi berarti kakarake boga dokter wudu doang nyana. Jadi dokterna dokter zohir doang. Nyaritakeun rukun wudu mah tapis, nyaritakeun rukun salat mah tapis. Ketika nyaritakeun penyakit-penyakit batin, orenganan nyana geus kronis. Teu beres kos kitu. Tapan lamun keur zaman Syekh Asnawi mah zaman Syekh Asnawi. Waalaikumsalam. Encana naon geus kanyahoan ku Syekh Asnawi mah pan. Geus kanyahoan mantak kurang di zarahan ge teh Syekh Asnawi caring teh geus kanyahoan. Sia ulah kitu bae. Hasud bae digunakeun sia. Duraka sia. Ku dicarekan kitu bae ge leuleus jelema teh. Tah eta dokter batin mah henteu kudu urang ngomong ge geus kanyahoan bae. Waalaikumsalam. Aya kawin nya sia nya. Kawin atuh kos kitu. Can ge ngomong. Geus kanyawan ku kiai ya, geus aing kawin gajeun ku kumaha ge. Waalaikumsalam. Pamajikan kos kitu. Geus kandung habak ye kabeneran ya. Nyahoon kiai aing hayang nyandung. Ah, ieu sokon nama ieu kiai aing ka karek ieu. Bila perlu dibere ku aing kiaina kena nyandung habak ya. Berjamaah eta kos kitu teh ngaranna kiai batin. Jadi urang teh tenang kadinya. Set. Atuh hese jeung kiai batin malantaran nyana selalu muntayang ka Allah tekadna hubul kholqi resep ka makhluk li izharil haqqi hubul kholqi wal mailu ilaihim kitu li irsyadil kholqi nuduhkeun manusia wa ibanihim anil wasawis ngajauhkeun tina panyakit-panyakit waswas jeung ragu-ragu dina masalah ibadah, dina muamalah, dina segala rupa. Nyana teh geus dibere ku Gusti Allah. Geus jelema asal geus datang bae ka nyana can ngobrol can naon geus tenang. Eta ahli batin. Urang datang ka dinya, Waalaikum, urang jarak ka kiai, ayo, aing teu bener aya hate. Yuk urang ka ditu, ayo bareng sa mobil. Waalaikum. Ceng, ai kiai na aya kenal keur nonton bola. Aing bae ge ninggalkeun nonton bola cek nyana. Kuriweuh ieu eta datang ka dieu jeung kiai ke nonton bola goblok teh kiai. Datang tapi digerokeun ge. Ya sia alhamdulillah. Kumaha cara geus alhamdulillah. Dieu maringan di tengah imah ieu teh kiai teh. Ieu kagok ieu leuleuk Brazil ieu. Kiai tolol gitu. Goblok sama kiai kos. Rantai abang gitu. Dek tenang kumaha batin urang lantaran sarua. Nyaritakeun hutang kiai leuwih leleb. Nyaritakeun kredit kiai leuwih jero. Nyaritakeun urusan hayang katenangan ja kiai lagi keur nonton bola goblok ieu mah ieu.
teu karasa ku kiai. Ari ku batur hayang di kiai-kiai, lain ku Allah di kiaikeun teh hayang ku jelema. Asal teu disebut kiai we marah. Di mana mang? Goblok kiai kitu. Mamang segala naon teh mah sarua jeung tukang toge. Mang ka dieu mang. Kiai ke naon ka aing kadanan ku mama atuh. Eta bang ai ku jelema yang di kiai orang kan cak Allah mah sia teh lain kiai ku yai sia mah. Tah eta teh batin tah nu kos kitu baheula mah teh urang ka abuya dimiat teh kudu menang nasehat nah datang ka dinya neuleuh geus sieun. Neuleuh teh geus sieun. Boro-boro da naon aing teh salaman ditarima kan teh ya. Tah salaman bae asana aing mau ditarima. Geus aing mau salaman. Urang beusi teh ditarima. Emang kurang itu aing pamabokan. Geus sieun ti heula. Gesian dia lah, semua lain mah kayak yang ditirin heula mabokna kakarak zarah tadi itu. Can naon geus kana sehatan. Baheula keur zaman anu emang kumaha gitu dijauh keneh. Jelema salaman, yang RP ditampilin. Cak nu ditukar asal aing katampiling ya. Asal aing katampiling ya. Tah eta anu eta masyaallah. Jelema ngabari cek salaman almarhum anu gentur. Eta kok kitu pagawean henteu mah henteu bae. Asal jelema tah. Ngan eta ditampiling teh aja sugi ditampiling teh sugi bener pas ditampiling ku anu teh jadi sugi aja jelema harayang ditampiling gadinya Pak. Lego minta tampiling ang. Ajeuri we goblok. Kunaon jadi kieu jelema. Teu nyaon ang anu ditampiling teh orenganan tukang cangkaleng nyana teh ari ngaleteranana sok salah bae. Sok dikitukeun tah. Sok di saleter teh dicoceng saeutik coceng entar ditampilin ku ang nyahoeun tah ang nyana tukang cangkaleng ngaleterna teu beres. Lamun urang Cikupang mah beas lah. Nah, tapi nu kieu ger we. Oh, cek nyana berarti aing salah ieu ngaleteran. Nu rapi ku ari ngaleteran rapi. Datang deui ka ditu sasalaman biasa deui. Sugih teh tukang cangkaleng teh. Eta ditanyakeun sia ieu dagang cangkaleng bisa sugih kieu kumaha? Aing gara-gara ditampilin ku ang jadi sugih. Aduh, merambat rame tadi Cianjur teh ditampilin ku aang tukang cangkaleng sugih mendadak. Atuh kadari itu kabeh antri. Lain-lain kasalaman hayang ditampilin kabeh. Aang da atuh di jero bae. Tata kunaon geus kana sehatan. Ku neuleuh doang ge ka aang mah geus kana sehatan. Teu puguh teu karuhnya mengarokona teh pan ardat anu loba rokona nu marere loba jasa di hareup teh. Ardat teh disambung-sambungkeun aya 10 mah pan panjang. Ya 10 kieu bae pan ka ditu tah melung gitu. Ka santrina teh cekelan hareupna. Ieu aang aya naon ieu tah? Geus loba macem-macem. Tah eta teh ku neuleuh doang kitu ge geus jadi nasehat, encan ngomong, mun mituturan. Kitulah ahli batin. Nu mantak dizarahan ge Mama Satibi aang nu kemudian kitu Syekh Asnawi geus puguh tama Sultan mah Syekh Maulana Hasanuddin Abuya eta teh ahli batin tah nu jelema teh kena sehat zahir mah geus babari urang asal neangan kiai di Jakarta bayar 2 juta 3 juta sacablakna sungut sia ngomong rajaban ayo moal ngabudah geus pokona kita nggak nyaritakan sakadar nyaritakan gitu doang atuh batin apa nya nage keur neangan dunia ieu berarti kreditna leuwih tibatan urang panitia ge lumayan hayang kakerokna atuh eta ge sarua jadi panitia jeung ceramahna akur pada kredit keneh keur carita urang hesena ulama batin mah teu kitu nyarekanan ku nyarekanana tapi tenang bae hulu asa dibentur-benturkeun teh tapi jadi ngeunaheun serina jadi nasehat, nyarekan jadi nasehat, dedeuna jadi nasehat, ku kapanggihna bage jadi nasehat. Aya jelema nanya ka kiai batin mah, "Kiai teh sibada teu ditembalan, ku teu kadenge." Teu kadenge ye, nya datang ka imah yang aing nanya teu ditembalan, berarti aing loba penyakit di awak aing. Tobat ka Allah. Oh, tobat. Eta gara-gara tobat teh jana ku sebab nanya teu ditembalan, padahal mah aya sora mobil. Eta pan lamun lain ahli batin lain kitu. Goblok kiai aing nanya teu ditembalan. Diteluh ku aing kiai. Berarti kiai can aya batinan kos gitu. Awas ya ku aing. Ku aing mun kapanggih dia tampiling ka kiai. Lain beda bae tah kiai batin mah lamun teu ditembalan teh. Oh, berarti aing loba dosa. Alamun aing can aya batin mah mun can aya batinan aing teu ditembalan goblok nyana jelema aing jelema. Awas ya ku aing kiai diseret ya.
Beda nanti kos gitu. Nah, iya hirup orang sakumaha kamari. Aya nikmat zahir, aya nikmat batin. Geus kamari dicaritakeun, ieu mah kelanjutanana. Nikmat zahir, nikmat batin. Nikmat batin fokuskeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat zahir jeung papada manusia. Jadi rupa moal keluar tidak hablum minallah, hablum minan nas. Bisa hablum minallah jeung hablum minan nas, soleh ngaranna nu kos kitu. Ku hese mah di ngaranan we ku urang Muhammad soleh. Padahal mah henteu bisa hablum minan nas nah, teu soleh wae. Mentak teu meunang di maknaan ge ngaran mah teu meunang di manaan. Ulah ku sebab ieu teh mang soleh, soleh jasa lain kitu. Ngaran tah mah. Nah, ieu hablum minallah, aya hablum minan nas. Urusanana jeung Allah, aya urusan jeung manusia. Nikmat ke kitu ieu, aya nikmat zahir, aya nikmat batin untuk melaksanakan hirup supaya selamat di dunia wal akhirah dibere ieu ku Gusti Allah cara jang nyempurnakeun nikmat. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist. Jadi urang teh hubungan jeung Allah qawwamina lillah jeung hubungan manusia mah syuhada'a bil qist. Nomor kahiji, urusanana urang jeung Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai para mukminin, wahai para mukminat. Kunu qawamina sing araya ranjeun kabeh teh eta qawamina anu pohara pisan maneh ajeg, pohara pisan maneh netepan, pohara pisan maneh teh ieu istiqomah lurus lillahi karena Allah. Oh imina lillah. Eta ku bahasa kitu teh, ku bahasa kitu. Dijelaskan di dina bihukukihi, laksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek ngomong urang nama wallahu a'lamu bimuradi wahai manusia nu iman rek lalaki rek awewe sing ajeg maneh ngalaksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisi anjeun di mana bae lillahi ta'ala, anjeun kebenaran ku ari teh jadi seorang politik. Jadi politikus berarti. Nah, ya qawamina lillah, jadilah seorang politikus anu lillah. Kebenaran ieu teh ayana di posisi jadi presiden sing ajeg lillahi taala jadi presidenna ulah sok hayang korupsi. Kebenaran jadi menteri ieu teh. Kebenaran jadi gubernur di eksekutif ieu teh jadi bupati, jadi camat. Nah, qawamina lillah sing lillahi ta'ala didelekeun ku Gusti Allah kadeh. Urang teh ieu teh jadi adak bupati di Pemda teh. Di berbagai qawamina lillah. Sok kebenaran urang teh bidang ekonomi ieu teh berarti ekonomi luar biasa kelasna internasional mungkin nasional atau kelas desa tetep bae qawamina lillah. Aing dek dagang lillahi ta'ala ya sesuaikeun jeung aturan Allah dihukuki. Aing teh lu dagang namun teh aba urang teh dagang gitu nu perlu ditimbang, timbanganna sing rapi, meuli, ngajual, timbanganna kudu eta bae. Bade di zaman jahiliyah mah lain mun meuli timbanganna ieu, mun ngajual timbanganna ieu, geus diplot timbangan teh. Mun meuli kudu nu ieu lantaran bakal leuwih, mun ngajual kudu nu ieu timbanganna lantaran bakal ngurangan. Lumayan sadim-dimeun ieu teh lumayan sa senti-sentieun jang lumayan bae beuleumeun Allah teh. Eta ada tah letter ge kitu keneh mun meuli letter nu ieu mun ngajual letter nu ieu. Ieu mah teu meuli ngajual eta bae letterna jeung silahkeun bae ngaletteranana. Ieu mah endek bener-bener lillahi taala. Ulama dagang dibutuhkeun kitu hasil dagangna jangan apakahan anak pamajikan supaya ieu tentrem hirup teh Masya Allah bihukuki dagang kitu keneh di politikna. Ieu teh jadi legislatif jadi DPR sesuaikeun aturan-aturanna aturan hak-hak Allah na. Ieu teh aing teh jadi toser di negara teh
Sakumaha rakyat laporan ka aing naon ieu teh keluhan rakyat dikemas sing rapi ajukeun ka eksekutif ka bupati nah ieu tanda tangan sok laksanakeun geus kitu bae tah kitu pokona mah di mana bae qawamina lillah aing teh jadi guru ieu teh didik bener-bener budak teh supaya pinter nu teu nyahoeun maca supaya bisa nu teu ngitung supaya bisa ayo diusapan mencarak diusapan mah ku urang teh eta teh qawamina lillah wari teh urang jadi kiai sing ade jadi kiai teh posisina dikiaikeun ku batur atuh sing qawamina lillah sok dari berbagai kelas ieu adalah urang diinstruksikeun ku Gusti Allah kunu qawamina lillah Allah eta lamun bahasa kunu qawamina lillah eta kadarak make syariat disesuaikan jeung aturanana lamun nyana seorang politikus sesuaikan lamun memang seorang ekonom akurkeun lamun memang nyana budayawan sok akurkeun sesuaikan jeung hak-hakna lillahi ta'ala kabelah dituna kuari jadi kiai kitu keneh jadi karyawan kitu keneh jadi bos kitu keneh sesuaikan qawamina lillah tujuan adalah hiji bae mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala geus beres syariat naik kuari hayang deket jeung Allah qawamina lillah na tingkatkeun ku urang. Urang teh geus pasantren aya 15 atawa 20 taunna. Posisi urang baik di pemerintahan atawa urang teh dagang atawa jadi petani, jalain kudu nyantri bae jeung lain kudu nyai bae neangan ridho Allah mah di mamana ge aya. Aing teh jadi pedagangan, jadi pedagangna hayang jadi pedagang, jadi pedagangna wali aing mah. Aing jadi pedagang tapi hanya jadi wali bisa asal boga anak bage moal kebel asal awewe anakna ngawalian nama lain wali naikeun kaajegan diri melaksanakan hak-hak Allah aya leuwih mantep deui ningkatkeun kudu boga guru urang teh mun jadi kitu pemerintah kumaha supaya lurus jatuh saeutik raja jadi wali desa eutik raja jadi wali dongeng-dongeng tiba heula teh loba raja nu jadi wali geus bugu penggawa nama kitu keneh pedagang-pedagang nur jara di wali jaloba jasa geus ambalaya kiai nu jadi wali mah asal siap bae ngalaksanakeun qawamina lil mulai jadi berarti kuari mah geus teu kazohir deui kuari mah menuju ridho Allah teh melalui batin Islam menjadi pemerintahan urusan rakyatna lillahi ta'ala tanpa resep kana dunia jeung pamere geus teu bae teu sama sakali lamun urang jadi penilik teh mah penilik guru datang ke bawah ningali meneliti sekolah paneta geus disadiakeun tadi duit eta teh duit haram balik dibere eta teh haram teh duit kos kitu tah. Nah ieu mah geus lamun jadi penilik teh mah datang gadinya neliti begitu di amplopan apa ini? Apa ini? Haram. Ya, jangan ya, haram. Saya tidak memerlukan uang itu kecuali 2 kali lipat. Saya takut gitu guys. Pokoknya mana penting mah nyana memberikan mau izoh ke setiap sekolah tanpa hayang dibere amplopna. Teh hayang ieu amplopna cek jangan. Hayang ge eusina. Sayang. Mulai geus saya gitu. Kitu keneh menjadi pemerintah. Naon tugas jana laksanakeun. Bahkan terus diperbaiki. Nyana bae geula nyana bae. Ulah pikiran batur. Batin didekekeun ka Gusti kege aya izin asal geus izin bae ka Allah memulai asal izin ka Allah bae al haya minal iman izin eta adalah bagian daripada iman urang teh lantaran teu baroga ka izin jadi jauh jeung Allah lamun urang boga izin maka Allah deket jasa jeung izin maka mana-mana ge ka bawa bae izin amat ka Allah salah izin amat geus ditegur ku Allah izin amat mun engke jaga di akhirat ku Gusti Allah dijejelek izin amat izin terus mun di pemerintahan mun di ekonomi rapi urang teh ngalaksanakeun hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala ngan neangan coba kuari di Indonesia di Sabang sampai Merauke moal aya sahuntu-huntu aja
Moal di pemerintahan mah moal aya. Moal kajen kumaha ge. Kecuali keluar tidinya lantaran tah geus jadi naon kitu ngaranna geus jadi piramid mah. So satu kekuatan anu luar biasa mengarah kadinya. Mengarah kadinya kabeh ti luhurna bis triliunan miliaran atuh kahandapna ge sarua bae ngan levelna bae leutik. Hampir kabeh bae. Jadi hese caritakeun ku lantaran eueuh aya hiji mah teu kadele eueuh bae geus dianggapna ku urang. Hese hayang jadi wali, hayang jadi solihin di pemerintahan hese bae. Dagang mah rada aya hiji dua. Ngan kieu dagangna kuduna. Urang dagang ge misalna sembako. Aya gula, aya beres, kopi aya naon aya gitu. Aya di zaman nu datang. Kula mah sebenarnya mah resep ngopi ngan teu boga duit. Ya kitu mah kula mah deuk ngahutang. Ya, deuk ngahutang sia. Kita kudu ngahutang. Dibere ku aing teh. Tah, jang saminggu nya. Eta dagang piwalin bakos gitu tah. Dagang bete gue dicatat-catat gitu. Datang deh. Duh, cenah di imah ieu teh boga bea can masak. Butuhna sabaraha liter sia di imah? Butuhna jang sapoena 3 liter. Nyokot 30 liter jang saminggueun. 10 poean tadi aing. Tah wali tah kos kitu teh. Mulai. Sabulan geus raraweuy. Geus raraweuy. Yang pamajikanna bagi kuru. Na warung tapi kuru. Pikiran ka anu kamari teh sagala kopi sagala di dieu nu kagunang geus eueuh dibikeunan teh. Ieu dagang apa neuk naon karunya yen Mas di karunya. Budak lewat ceurik bae budak leutik. Ceng, sia kudu ceurik bae. Hayang banggula jeung teh. Maduit teh henteu. Kade. Milih hayang kembang gula nu mana? Hayang kembang gula nu mana? Nu ieu tah dibere hiji, mung hiji hayang 10. Cokot. Secara zahir mah nggak bangkrutan kan? Lantaran nyana mah geus make batin lain make zahir. Ye, make hate. Budak ceurik, kemudian dibere eta kembang gula eureun ceurikna. Berarti nyana teh bungah jasa ngabungahkeun budak lawang sorga geus muka. Neuleuna make ieu tah, make ieu. Masyaallah. Jelema nu hayang ngopi teh, kurang dibere sia mau duit teh, henteu. Ngahutang, dan pugu mayar dibere bungahna luar biasa eta jelema mawa kapal api ka imah geus sikiran teh. Alhamdulillah cak mana teh cak pamajikan urang bunga amat teh nu mere kapal api. Oh, masyaallah, betus bener kapal api na teh mah. Ieu bunga teh geranjeun kopi teh serudut, masyaallah nikmat amat sabab dibere ku tukang warung batin nu lain ieu. Padahal mah secara mata kasat ieu mah kopi teh rugi. Tapi batin, Masya Allah. Jangan ngerasakan kopi serudut. Masya Allah. Ngan rokoknya caknya lain. Rokoknya. Aing gak ditu deui habak lah. Aduh, liwat deh. Mang, kula nih liliwatan bae ka ditu. Nyen kopi na geus. Geus sinum dan cak. Geus ngeunah jasa luar biasa buatan pamajikan kula. Pas geus ngagulaan. Hadi per liwat ka dieu bae. Sesepna. Kula ngahutang belah kana. Naon kebiasaan anak. Kula mah di Samsuna mana nu refill apa nu refill. Siap teu boga duit refill deui. Geus kitu bae kula karesep kula mah tah dibere. Cak hate. Neuleuna make ieu, ulah make nu ieu. Ibu kakunyana, masyaallah. Kang nikmatan kopi, tukang warung bager amat. Tukang warung bager amat. Teh jarang ngarasakeun ngeunahna ngopi bari nyanang inget ka tukang warung. Wah amat ka tukang warung masyaallah luar biasa. Eta ngabungahkeun budak leutik pintu surga geus buka. Ngabungahkeun nu hayang ngopi kebeneran dibere mukana lebar-lebar luar biasa. Nu ka tadi hayang dahar teh teu boga beas. Tabang geus muka tinggal paeh doang ngaluncat ka surga. Namun urang deuleuh make mata batin ieu emang kumaha gitu. Atuh haralayan jelema nu nyeleuh fakir miskin teh ka dieu lantaran eta muka lawang sorga teh ieu lantaran urang mah mata batinna teh parem nu kadeuleuh mata kasat doang atuh aya nu ngahutang ge wah hutang mah sia bawaena ka aing indeus sia ka ditu hayang aing mah ngaladen nu ngahutang muga mari kita dibayar ya ngahutang teh tek areueuh kitu tang ngawarung.
Rek aya nu meulem gitu tawarung. Aing sedih jasa, aing teh panggil hayang dahar ka ditu ngahutang ge meureunna ku sabab aing teu boga duit, aing teu dibere. Tah, jadi lain ngabungahkeun, jempitkeun. Secara zahir warungnya mungkin maju lantaran dikat nu ngahutang teu beunang. Geus pokona mah nu kep bae atau nu ngahutang ge nu diperhatikan bener-bener mayar. Geus aing mah nu teu perhatian kana mayar moal dibere. Mungkin bae ku pelit kanyana maju plak tahun ka beli motor tahun ka beli mobil. Tapi sabaraha jelema sekitar eta anu kanyerian kunyana. Paeh ngan sakadar dihisab doang dunia. Henteu boga nyana pangbubungah ka batur. Masyaallah tah lamun deuleu make mata ieu kos kitu tapi lamun deuleu make mata ieu lain deui. Lain deui make mata ieu mah. Masyaallah nikmat anu aya malah mah ye sapoe ieu asana encan sedekah ai mah gara retek hirup ieu encan sedekah ieu. Asana nyeri awak ieu cenah teh. Mana ieu pakir misi nu kudu disedekah ka eta teh geus kadeuleu bae pintu surga. Asal ngabumakeun we luar biasa. Eta teh bulak tah make nu ieu. Tah nu mantak ge, cek kuring geus mulai. Lamun teh mah urang di birokrasi aya jelema anu minta tulung, alhamdulillahirabbil diusahakeun ku aing tanpa hayang imbalan aing mah. Nu dideuleukeunana ku aing mah sorga, bungaheun amat nyana ieu. Lamun ku aing ditulungan melalui birokrasi emang aing ayana di dieu, geus ku aing dilaksanakeun. Plak datang ka berhasil. Began teh sujud gang nuhun. Eta secara zahirna nyana nu nganuhunkeun pintu surga muka jang anu kitu nulungan. Selalu kitu jeung kitu bae, lamun urang make mata ieu bae moal beres ka jeung gungna. Nu mantap kuari mah kunu qawamina lil. Lah, tapi makena kuari geus make batin. Kuari mah geus lobana tutulung bae lah dunia ieu, janu loba ge geuningan ditinggalkeun. Malah mah urang maot tek keur teu boga nanaon. Geus tanyaeun malaikat. Eta mah langsung sorga bae, tanyaeun ga? Tanyaan nya geus ngagoler bae kieu boga imah hiji-hijina ge eta aing mah geus ngaku nya imah mun aing pae los jang sia tah anak nu mana bae nu bila perlu mah nu bungsu bae jang sia nya geus janu itu geus dibere itu baca awal geus bae aya apa mah geus boga naon ieu imah doang ge ieu kabeh jeung saeuseuna tah jang anu bungsu geus begitu maot teh zet diasup ka kuburan malaikat siap rek nanya begitu dek dihisab pan eta teh dihisab teh saminggu urang teh mun mukminin mah saminggu dihisab ditanyakeun salat puasa zakat apal harta eta ditanyakeun teh ieu boga sawah nang di mana sawah di mana eta nu dianu oh beak dijual kabeh toko geus ludes kabeh imah geus di itu kan bungsu boga naon atuh teu boga naon dicek malaikat deui mau tanyaan ieu mah pabrik teu boga sawah teu boga imah ge teu boga ye imah hampang imah pas kitu geus atuh normal harus saya sebagai saya pos panganten bae tanyaan coba lamun maot urang loba dunia pabrik anu kumaha ieu status perjalananna kumaha status awalna kumaha gimana dan lain sebagainya sawah teh nang di mana kumaha kemudian toko kumaha dan lain ka mobil ka sepeda kabeh ditanya tak nanya nu kos kitu lagi angel luar biasa mantap kula masuk inget ka Gus Dur bae Gus Dur teh aya jelema keur nyieun kuburan geus nyieun kuburan teh bae kahujanan jadi diterpalan gitu aya jelema keur dagang naik sepeda kahujanan kemana ieu nyumput yuk oh aya kuburan kakak gali doang jelema kabeh ada rindit hujan gede jadi kuburan kosong saya kira aing lamun nyilip di dieu ngeunaheun ye asup ka kuburan kieu nya nama ngiuhan malaikat datang ka dinya tergesi kubur burungan man buka cak nyana teh kula mah can pae ngiuhan lo ka ditanya ngiuhan kula mah cak nyana teh bener dia bener da ieu na geus can naon aduh geus atuh cak malaikat sama-sama nya ngageter-geter hadena cak cenah aing teh diteruskeun gitu nah geus bae indit nya geus hujan geus beres datang kan mayit-mayit eta dia teh dikubur malaikat datang di kadinya nu tadi keneh teh lain jak malaikat ieu jadi keur ngiuhan bolak-balik bae ta malaikat datang ka kesel ta mayit teh
Kan malaikat bolak-balik baik kerjana ieu teu nanya-nanya aing. Endahannya anu nanya, "Malaikat, kan tadi tanya." Lah, sia keur nyuhan deh. Eta Gus Dur aya bae deui, nyen kelakar gitu. Macem-macem bae. Eta kunaon eta? Lantaran cak Gus Dur teh cak Gus Dur nu hiji eta ngiuhan ka jero kuburan teu sieun lantaran nya nama lillahi taala dagangna. Kitu keneh nu neuk dikuburkeun na ge nya nama lillahi taala qawamina lillah. Ge cara ka malaikat teh teu sieun hayang ditanya tungtung nama tah kabehan salamet. Lantaran kabehna qawamina lil eta Gus Dur bisaan bae. Geus ge lamun aya kuburan memeh urang heula ti heula habak. Habis salamet kabehan. Ya qawamina lillah. Tah mulai naik dah lamun jadi kiai teh mah geus mapatahan we geus teu hayang dihormat, teu hayang disasalamanan, geus teu hayang dimulya-mulya, teu hayang pamerena. Ngabdikeun diri ka Gusti Allah bae dititipan ku Gusti Allah ilmu. Dek dibikeunan bae selama aya nu hayangeun murnikeun mutiara teh supaya bener-bener jadi mutiara. Abe batur teh nganggap bahwa ieu teh bener-bener mutiara teu dibungkus ku kokotor sehingga nu narimana ge merasa bahwa ieu teh mutiara. Lamun teh mah dikotoran ku urang ngaluarkeun ilmu wudu tapi di jerona ieu teh hayang dibere di kotoran batur teu nganggap mutiara ka ilmu wudu eta teh. Namun urang nyaritakeun ilmu salat kemudian nyanana hayang dipuji-puji di kiai-kiai berarti eta geus teu jadi mutiara deui. Mutiarakeun ku urang teh mengabdikeun diri we ka Gusti Allah terus makin ka dieu makin mantep qawamina lillah melaksanakan hak-hak Allah pohoan ku ari ka dunya pohoan kamulyaan pohoan ka keagungan pohoan ka makhluk-makhluk nganu dipake kainget ngan Allah subhanahu wa ta'ala qawamina lillah nyana teh ngalaksanakeun hak Allah secara total salat memehna make rawatib kitu keneh peuting hudang make fatahajat kemudian sageus tahajud make tafakkur ka Gusti Allah terus make muraqabah ka Gusti Allah mendekatkan diri melalui zikir ka Gusti Allah poho jeung alam sekitarna nu dipake kainget nu nyieun alamna kabla dituna nu kadeuleuna lain makhluk tapi khaliqna neuleuh gunung nu kadeuleun nu neuleuh nu nyieun gunungna neuleuh laut nu kadeuleun lain lautna nu nyieun lautna neuleuh manusia nu kadeuleun lain manusia tapi nu nyieun manusiana neuleuh naon bae nu kadeuleun adalah khaliqna ieulah geus datang kana hakikatna qawaminal lil wal. Itulah kunu qawamina lillah. Saya tikisan ta anu qawamina lillah datang ka hakikatna qawamina lillah. Nomor kedua syuhada bil qis. Bari sing araya anjeun teh tanya rarasian ka mana nyaksian ka manusia bil qisti kalawan adil saadil-adilna. Hartina nu geus diterapkeun ku Al-Qur'anul Karim hirup titah adil ketika anjeun jadi saksi nu disaksianana mah neuk kafir nu disaksianana mah neuk mukmin nu disaksianana mah neuk fasik ketika anjeun jadi saksi jadilah saksi nu sajujur-jujurna lamun teh mah aya nu maling beuk dibawa ku urang ka kejaksaan deuk diputus maneh jadi saksina urang sebagai saksi bahwa nyana adalah pemalingan. Kebenaran nu disaksian ku urang teh mukmin. Padi teh dek dipotong sakieu. Sekalipun ka mukmin, saksi urang nyana nu maling. Nu kapalinganna kafir. Saksian nu jelas nu malingna mukmin, nu kapalinganna kafir. Dibalikeun ku urang, nu malingna kafir, nu kapalinganna mukmin. Urang nyao bahwa eta nu malingna kafir, nu kapalinganna mukmin. Bedakeun syuhada bil qisti. Iya mah nu maling teh adi sorangan. Bedakeun sanajan adi. Sajujur-jujuran nu malingna adi. Nu bakal dipotong sakieu. Ternyata nu malingna teh musuh urang. Musuh urang bedakeun nu malingna musuh. Bedakeun potong. Ternyata nu malingna teh bapa. Bedakeun nu malingna bapa urang. Sajujur-jujurna. Ternyata nu malingna teh ieu adalah bebene urang.
Urang boga kabogoh, urang Cikupa kebenaran maling motor, urang sebagai saksi bejakeun kekasihku nyolong motor. Bejakeun bakal dipotong. Wah, enggak apa-apa, Kak. Kanda cak awewe teh walaupun nanti dipotong tetap cintaku sejati. Tidak akan berubah karena gara-gara tidak ada tangan. Enggak apa-apa, potong aja udah. Tuh, paneta garana tegas jasa pada kos kitu. Kabeneran lu maling aja lu korupsi teh atasan urang. Pimpinan urang, bejakeun korek ku urang teh. Atasan gendreng. Bejakeun dibejakeun di kejaksaan teh. Yeuh, atasan maling. Jadi kita urang dititah syuhada bil qisti. Jadilah saksi sajujur-jujurna jeung saadil-adilna. Nah, urang mah lain kitu, awalna mah kieu ieu teh. Awalnya mah lantaran ayat perseteruan antara mukminin jeung kafirin. Ketika dok putuh Mekah, sanggeus putuh Mekah dikuasailah Mekah teh ku mukminin. Aya pemboikotan terhadap orang kafir. Sehingga aya ketimpangan. Ieu mah mukmin, ieu mah kafir, ieu mah mukmin, ieu mah bapak kawin. Sedangkan sanagara Mekah keneh kakarak turunlah ayat syuhada bil qisti. Cak Allah adilkeun di nagara. Pakailah hukum keadilan, hukum Al-Quran. Baik kaum mukminin, baik kafirin. Saat eta. Ari mukminin mah loba diberi loyalitas. Ai kafirin mah dipersempit teu meunang ku Gusti Allah syuhada bil qisti. Urang mah kuari ye, lamun urang jadi pembela. Kabeneran lu dibelana teh ieu adalah dulur urang, bebeneran ngabelana ka dulur urang teh. Walaupun salah dibela. Tapi kebenaran itu teh musuh orang. Orang jadi pembelana didadetkeun. Ilmu polisi kos gitu tah. Ilmu polisi mah kos gitu didadetkeun. Pokona mah ta eta teh henteu syuhada bil qisti. Geus berarti ieu bentuk negara di negara orang, bentuk negara. Ieu mah deuk sabae nu ngeusina. Make aturan, ku urang keur carita demokrasi bae. Deuk mukminin, deuk kafirin. Teu akur riakna melanggar aturan hak-hak negara. Awas. Jadi kudu bener-bener orang teh syuhada bil qisti, benerkeun salah. Ieu carita di negara demokrasi, pakai aturan demokrasi. Tadi urang mah teh demokrasi teh kamuflase ngan ngaranna we hungkul demokrasi teh. Supaya ngarasakeun handap bahwa itu negara demokrasi. Di luhur mah teu demokrasi. Lantaran aya mah nu aing, kumaha aing we? Sia mah sia. Demokrasi teh jang rakyat doang, jang di luhur mah kurang pati demokrasi kurang. Nah iyalah mata ketimpangan. Itu syuhada bil qisti. Nah iya jadi urang teh kudu lurus jujur. Wari urang jadi seorang bapak. Boga anak urang teh teu meunang. Anak nu ieu mah dibere mobil, anak nu ieu mah diberena sapedah doang ulah. Anak nu ieu mah diberena 1 hektar, nu ieu mah ngan jauh 1000 meter ulah kitu. Nu ieu mah dihayugeun, nu ieu mah henteu. Cak anu henteu biasana nu dihayukeun teh anu cika jeung nu bungsu. Nu cika lantaran ti heula hoy we nu bungsu lantaran kakedohna meureun hoy we tinggal anu panengah kos lain anakna. Yana bebeja kula jana kabaga lain. Ulah ngomong gitu. Itu mah nu cika dibere anu bungsu bere kula mah kos lain anak abah bae. Ulah ngomong gitu sia. Emang sia mah campuran. Jawaban. Kemudian gitu ratakeun panggil anak adik. Kadarit ya. Abah ieu ngagunakeun ayat kunu qawamina lillahi syuhada bil qisti. Nang di mana tuh bah nang ngaji? Waduh karek kuari bae bah. Sok ngomong gitu sia atuh. Aing kasinggung bah. Kakar gedeg bener ya abah. Gadenya. Tuh sia sawah nu itu, sia nu itu akur tah, aku kabehnya. Ulah ada ributnya. Tuh kios itu kios tuh situ. Akur tah. Kayak imah mun abah paeh bagikeun ku sianya jadi rata. Geus mun meuli motor Mio 12. Sia Mio nya, tadi sia Mio, sia meong atuh. Mun awewe lantaran awewe mah kudu dibagi na ge setengah, aya Mio kuduan jadi kakaknya, ya duaan teh sia. Ini batu saurang henteu panjang mah awewe. Jadi mah sanajan can maot tapi pakai aturan paroid kayak sudah dua anta mion ieu nya dua anta adil ta bapak teh kabeh ge anak ge moal demo ka bapak kabeh ge ngaromong abah urang mah jujur jasa jeung adil jasa tadi keluarga bae bisa nerapkeun syuhada bil qisti mantep jasa
Geus mantep jasa bae pokona mah. Komo urang jadi lurah, komo urang jadi camat, terus kadituna jadi presiden. Atuh karasa ieu ku rakyat adil jeung teu adil teh bakal karasa. Jujur jeung teu jujur teh bakal karasaeun ku rakyat. Sakumaha urang di keluarga ngarasakeun sebagai anak teh karasa abah urang teh adil, abah urang teh teu adil. Karasa ku urang sebagai anak. Tah ieu urang coba terapkeun kunu qawamina lillah hubungan urang jeung Allah Subhanahu wa ta'ala syuhada bil qisti sing jujur, sing adil seadil-adilna, baik sekup keluarga maupun sekup desa maupun sekup nasional ataupun sekup internasional. Urang kuari geus bisa neuleuh ku mata ieu jeung ku mata hate. Betapa Israel eta teh jujur jeung teu adil karena didukung ku Amerika. Kabehan dunia nyaho bahwa Amerika tidak adil dan tidak jujur. Nyahoeun kabeh ge. Nyahoeun negara leutik Palestina diambarayakeun kitu ku Israel, didukung ku Amerika. Da kumaha cek Amerika teh mah boneka Amerika. Nyahoeun rakyat teh antara jujur jeung teu adil. Digoreng-goreng Saddam Hussein. Dijore-jore dinista-nista. Oh, teu meunang aya informasi bagus saat eta teh. Oh, tabloid mah, koran mah kitu televisi mah goreng-goreng kabeh ka Saddam. Begitu dar jelema hudang kabeh cinta Saddam di dunia. Bingungeun kabeh ge. Amerika sorangan heraneun aya naonan eta Saddam. Datang ka di Indonesia bae ge berapa ratus mungkin ribu anu dingaranan Saddam. Terus mun gagah mah. Kan teu gagah. Ngaran we Saddam. Eta teh letoy asa. Oh masalah geus ka ditu engkah ku resep-resep maka Saddam. Di luar negeri ge sabaraha ribu nu dingaranan Saddam. Tah eta teh mata hate mah teu bisa dibobodoh. Set bae cinta jasa ka Saddam. Aya naonan rahasia Allah. Rahasia Allah teu bisa dipertanyakeun. Kemudian ku urang dijawab teu bisa tah mah sebab naluri tah mah isi hati menjawab sorangan. Ketika gitu naon ngaranna Afgan dikirim deui ku Amerika, hati urang bertanya-tanya aya naon sih di Afgan, kekuatan naon sih nu aya di pada tol Taliban kok teu pernah mundur, dikirim sekian ribu nu kadenge kurang paraeh kok di Taliban aya naon? Terjawab, oh berarti tekad Taliban mah hidup ini adalah untuk perang. Beuseum meunang neuleuh kafir bae geus cenah mah. Ta eta teh hati urang terpanggil ku Taliban mah. Sapira nya mah mamawa kos kitu doang. Sapira mamawa peletokan doang. Uyuhan teh ge peletok pae nya mah ku peletok. Ku dareden pae model. Nah ieulah nurani teh bisa urang neuleuh sosok pemerintah, neuleuh sosok kiai, neuleuh sosok pedagang, hati nurani urang nu ngomong jujur, adil, barahan, henteu bisa dibohongan tak bokos gitu. Hate urang. Nailah kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum shana'anu qaumin. Ulah ngadorong nyaan karnyan kabeh. Kabenduan kahiji kaum, bendu kahiji kaum yane ka kafir, kemudian ngajurung kana Allah ala Allah ta'dilu. Karena yang teu adil ulah sebab gereget ka kafir kemudian urang teu adilkeun bae deuk ka kafir deuk ka mukminin ulah aya ketimpangan ulah aya jurang pemisah di negara saha anu salah salahkeun saha anu bener benerkeun syuhada bil qisti jujur sajujur-jujur gimana korupsi nanti ieu mah lantaran atasan amankeun ulah gitu ieu mah bawahan sikat ulah gitu pokona kabeh tukang korupsi habiskeun eta teh kakarak bakalna mantep hirup nginah nagara tarariis manusiana ngarenah lamun urang nuturkeun qawamina lillah syuhada bil qisti bakal tentrem adem loh jinawi nginah ulah aya kacurung ku bendu ka kaum kemudian urang teh teu adil ulah tetep adilkeun deuk ka musuh deuk ka saudara deuk ka dulur deuk ka sejujur-jujurna. Yadilu huwa aqrabul littaqwa sing adil marane kabeh huwa adil teh aqrabul littaqwa leuwih ngadeukeutkeun kana taqwa man taqwattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun sing sarieun marane ka Allah kabeh ka Allah saenyana Allah teh maha uning nyahoeun bima ta'malun kana naon nu kurang dipigawe
Pagawean mata kanyawan, ku Allah pagawean cili urang kanyawan, ku Allah pagawean irung urang kanyawan, ku Allah ngahaja kanyawan, ku Gusti Allah. Pagawean raga urang ge kanyawan, ku Allah. Urang bergelut di politik, urang bergelut di ekonomi, urang bergelut di budaya. Urang teh jadi pedagang, urang teh jadi petani, urang tukang ngagahan ngaji, urang teh guru. Pagawean urang teh hiji-hijina angga otak atau keseluruhanana ieu adalah khabirum bima malun kanyawan ku Allah. Nu kaliwat nyaho kabeh mentak isin urang sebenarnya mah. Lamun urang dilenyep-lenyep mah kudu isin ka Allah jak kanyahoan baeuna naon ge. Kanyahoan bae nanaon keur tegate urang kanyahoan teu isin kumaha tapi kulantaran urang mah ieu beureutan ka dunia Allahna nomor sabaraha meureun sehingga ka isin nu mantak mabok nu mantak zina nu mantak maling nu mantak korupsi judi eta teh teu boga ka isin teh kos kitu teu boga ka isin mun aya kiai nonton bola teh mah kieu eta keur teu isin ka Allah jak Allah teh yai kalau yai pasti diberi ilmu ku aing teh kikituan teh maksiat yai cak Allah tapi ditegur gitu tetep bae hore cak Allah teh ilmu dikamanakeun sia ilmu nyaho ka aing teh sia teh keur dideuleukeun ku aing cak Allah teh aing dileukkeun sia beuh mun pake zikir eta hore woi cak Allah teh dicatat ka dirinya ku malaikat teh Allah nyaun dicatat ke malaikat tinggal ngangsongkeun bae ka di akhirat. Yai goplah dulu lupa sama Allah sebulan lihat bola aja cukuplah jangka neraka yainya lumayan sakitu dek ka mana minta tolong coba orang akibat poho ka Allah teh kos kitu tah poho ka Allah teh teu inget ilmu teh teu jadi teu ngajamin ka diri urang ilmu. Tega jamin ilmu mah, kadang-kadang ilmu mah pakai pamer. Ilmu mah pakai pamer. Yo aing, ilmu pakai pamer. Yo aing profesor, yo aing doktor, yo aing DRS, yo aing kiai. Eta teh sakadar jadi pamer, malah ngajauhkeun diri ka Gusti Allah. Ilmu bisa ngajauhkeun diri ka Gusti Allah. Nauzubillah min. Lamun kumaha teu dipake ilmuna. Teh lamun make mah isin amat ka Gusti Allah. Malah daripada nonton TV mending maca Quran ngan deket TV. Itu macamnya Bismillahirrahmanirrahim. Ramai amat naonnya itu. Oh lu di bawah, bek, kok keharap ya mah. Kata, oh ta'asub. Ihdinas siratal mustaqim, siratal Allah tertolong ya eta. Buruganan sabelah kali itu sabelah kali. Kita beres sama posisi ta eta lantaran poho ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wa'adallahu alladhina amanu wa amilus shalihat. Allah geus janjikeun ka jelema anu iman jeung amal soleh teu kira-kira janjina lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah ngajanjikeun bakal mere hampura jeung ganjaran anu pohara. Naon ganjaran anu pohara anu agung? Wal jannah. Padahal lalagari Allah janji wa'adallahu geus janjikeun Gusti Allah kataha alladzina amanu kajelema nu iman urang iman bang geus kena janji Allah ye sadegeun janji Allah mah lain cara janji calo mah bonen Allah mah henteu Allah mesti gade geulis tekadkeun bade calo anu di bojong teh lain wa'adallahu tak urang bojong emang di bojong aya kampung bonen malah mah wa'adallah Allah geus janjikeun kata alladzina aman kajelema nu iman rek laraki rek awe urang teu asup ka dinya tambahan wa amilus sholihat amal soleh jasa kieu urang osok salatan jantung usuge osok pelah salat pokona puasa osok malam bulan Rajab atuh sarajab neuleuh batur puasa anya mah teu mingguan tinggal mingguan pan cenah kieu nya hotu puasa tukang uduk bebeja beak 20 liter entah anu ngabeakeun lamun lain urang Cikupa eta. Teu kudu ditanya hiji-hiji, atuh tanya apa tukang uduk, tukang sate, jabeak-beak bae. Ada teu parwasa. Sakitu gede bejaan, komo teu dibejaan. Allah geus kajanjikeun ka jelema nu iman tur beramal soleh.
Janjina lain sembarangan janji. Lahum maghfiratu wa ajrun. Diberi pangampura. Di samping eta bakal diberi ganjaran anu luar biasa gedena surga. Di dieu mah ngan sakadar sakitu teh penjelasanana padahal mah ngeunaheun jasa ka jero hate. Urang iman ka Allah, kemudian urang beramal sabisa urang we keur dagang datang waktu salat eureun heula eta inqiyat da pohare sa Allah nu neuleu. Urang keur tani ngadenge suara azan, kobok-kobok heula, salat heula, bila perlu di sawah bae salat da digaleng. Tuh masalah di galon mau kompas tetap oh iya kali itu kita. Allahu akbar Allahu akbar. Zohornya Allahu akbar hari ini lamajuna terus kok beres itu lain Allah. Sholli sunatan qabla zuhri. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pajul mana pajul? Sawah mah suka deuleuh lain Allah pacul. Tapi hebat jasa di galang bisa sholat cara orang Arab. Orang Arab emang kumaha gitu. Orang Arab baheula mah lamun di Mekah ka Madinah teh pun make mobil. Eureun nya tengah jalan. Oh, sholatnya sisi mobil. Allahu Akbar. Urang dari bejaan kan teh ada induk sholat. Sholat orang tahu. Supir Arab teh kos kitu. Bejaan ke urang. Jadi urang mau sholat henteu nya nama. Mata sholat juga teh dek mobil ka kolong hees. Ya urang mah di jero mobil kieu bae. Ai supir ka mana? Hees. Tah eta teh ulah diantepkeun baksis. Nya nama lain hees ieu heheesa. Toel ku urang. Tuh, haja baksis. Oh, khair. Oke. Tadi dah 70 bisa 150 ngajalankeun. Nabrak ya ujian. Tah eta urang Arab mah asal waktu salat, geus di dinya bae salatna di dinya. Di dinya. Baheula mah lamun di mana tah ngaranna di Mina dekat Arfah. Dekat Jabal Kurban sok lempang kurba heula mah lempang hayang neuleuh lempang datang waktu salat neuleuh urang-urang Arab di jalan salat Allah boga wudunya henteu pokona salat teh nya Allahu Akbar urang neuleuh pemandangan salat teh babarieun nya tarapis di Arab supir kabeh sisi jalan salat Allahu Akbar ai di Indonesia mah deukeut masjid teh salah Cikupa ka ditu mah komo tamang masjid tinggal masjid kos musuh bae masjid teh atuh. Nah, iya ya wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat Allah geus kajangjikeun ka jelema nu iman jeung nu amal saleh bakalna dibere pangampura apa ieu janji Allah. Tah ieu dikorek ku ulama. Ieu jelema iman tur amal saleh kok dibere magfirah. Ai magfirah teh isqatus sayiat. Isqatus sayiat teh ngagugurkeun kagorengan. Kagorengan teh diceun nu aya kabagusanna doang berarti dihampura ngaranna. Saya teh jelema iman jeung beramal saleh iraha teh. Nah ieu na diistilahkeun ima saeutik ku Gusti Allah jelema anu iman jeung amal saleh mah dibaguskeun lalaunan pas maot bagus. Aya nu lain kitu. Aya nu jore bae tapi tetep bae nya nama tah. Ai iman ieu salat mah salat teh ngan saukur iman jeung salat bae ngan kadituna mah abrut-abrutan ngan kulantaran nya aya amal saleh. Utama nama ieu teh salat puasa mun waktu haji nya geus disop haji zakat sakitu bae nu lain-lainna mah maksiat moal aya hampura atuh lamun maksiatan pan eta hampura teh maksudna mah ngahampura maksiatna tah anu teu boga maksiat batuh geus teu dicaritakeun magfiro emang geus ka magfirohan ieu mah nyana iman salat tapi maksiatna loba taruhlah kiai nonton bola lah model kos kitu atuh kamu nu lain kiai mah tarohan segala rupa tolol. Nah, iya teh endek. Tadi abrut-abrut sabulan deui maot dibere nyengseng mangseng ka Gusti Allah, dibere embung maksiat aya nu kitu. Dua tah, anu tadi mah setik waktu maot dosaan. Aya nu dosa-dosa sabulan deui dibere tobat anu beneran ka Gusti Allah. Kaduhung jasa ka Gusti Allah teh. Duh, ieu lalampahan teh diri hampura. Ulah naon kitu ngaracang saya ieu teh lahu magfiratun cak Allah ieu. Jadi urang teh bakal dihampura teh sing gede teh cak Allah. Cak nu boga dunia jeung nu boga urang. Asal iman, amal saleh, magfirah aya. Sabulan deui ka maot, cak eueuh. Tis bangona, leuleus bangona, adem bangona. Cak sabulan maot geus dosaan. Anu lain kitu. Dosana terus bae mah. Dah muriang bawa ka rumah sakit goler baru rumah sakit ge
Aduh, yang sedaya upaya jake daya hampuran kakabeannya mesti mengarana ge atuh muriang ieu kembang pae pan muriang hampura ka pemajikan hampura tak ada hampura kata tangga hampura kabehan padahal mah isuk teh pae tah sapoe deui ka pae dibere magfirah ku Allah lain lalagaan pan itu kamari mah main bola kene ulah gandeng-gandeng beusikan kadengen kudu sok main bola sapoe deui ka maot dihampura ku Allah pan aing geus janji sia teh iman jeung amal saleh atuh janji aing di kamanakeun jak Allah pajak aing ge lahu magfiratun geus dihampura pae surga ya Allah ya Rabbi mata cek kula mah maning istiqomah main bola habak ya Allah geus janji ngeunaheun jasa aya nu lain kitu ya mah ajore bae terus dimuriangkeun ge disiksa ku Gusti Allah lantaran nyana teh geus luar biasa ieu mah naon kitu ngaranna maksiat pohara jasa ka Gusti Allah pas deuk dicabut nyawa ku malaikat itu Israil cak Allah Israil eta mait geus dihampura ku aing teh jelema budak dihampura iraha tobat urusan aing teh mah di mana cak malaikat teh balik kikian ge nya teh balik kikian teh bari narik dihampura cak Allah teh iraha ngahampurana Gusti ya ieu bukuna ge ieu di dieu jorek kabeh aing dina Al-Qur'an tu wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum magfiratun aing isin mun teu ngahampura masyaallah mata kieu bae talar ieu ayat ieu we talar ketika orang di akhirat talar Gusti mana pangampura Gusti pan Gusti janji emang sia talar Quran henteu ngan saayat doang ngaji di Cilongok kabita jasa ieu ayat ieu mah kukula ditalar bae jangka Gusti besi Gusti di sakula lamun kula disiksa berarti Gusti pembohong kelas berat pan sia kaing kitu amat ayat tadi ka manakeun pacak Gusti wa'adallahu alladziina aamanu Allah ngajanjikeun ka jelema nu abdi iman ka Gusti teh pangeran wa amilus solihati atuh pan abdi salat sanajan sok kodog ge sakapeung atuh salat teh pokona mah ya teh husud mah urusan kula teh mah ngan kula mah salat bae pokona mah pancak Gusti lahum magfiratun embung kula mah kudu ka neraka keun terus mawa bendera eta demo ka Gusti Allah anti neraka ayat-ayat didinya innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum magfiratun wa ajrun azim dipasang kunyana sakumaha demo ka pabrik cak malaikat teu kamarana demo ka Gusti demo naon bung ka neraka lantaran ieu takula iman jeung amal soleh aduh atunya anak bebeja macak malaikat kumaha ya Gusti iring apa ka surga ka ditu ieu lain ayat geus ieu kudu ditalar bae ieu bila perlu orang paeh ayat ieu asupkeun ka kantong ka dieu ka abeh malaikat ieu pohare kabita jasa ieu kabija jasa pokona mah Allah janji sedangkeun janji Allah mah lain janji manusia lain janji makhluk khalik pan ieu mah ngabungahkeun ka urang ngajanjian ka jelema nu iman jeung amal saleh wadan hasana janji anu para bagusna bakal lahum magfiratun campura bae gasin kejeun kuku bagian nu petot ke dihampura bae alhamdulillahirabbil alamin di samping eta atuh geus campura mah deui kamanakeun wa ajrun azim dibere surga lu matak ulah suuzon mah ka jelema Islam mah ka jelema iman mah kajeun nu kumaha ge ieu teh penghuni surga titik geus sakitu nu kumaha ge ka surga bae geus sakitu lantaran aya ayat ieu lain lalagaan ieu gede jasa jeung bedas jasa ayat ieu mah ieu sakulah ge ayat ieu mah talar bae kajeun teh kulhu teu talar ge ieu bae ieu yang ka Allah ya sabalikna walladzina kafaru wa kallabu bi ayatina Allah ngajanjikeun ka jelema nu kalalupur jeung nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu percayaeun ka Al-Qur'anul Karim teu percaya ka Gusti Allah kafir Kristen Katolik teu percaya bahwa pangeran teh Allah Panghucu teu percaya bahwa pangeran teh Allah Protestan teu percayaeun bahwa pangeran teh Allah Hindu dan lain sebagainya teu percayaeun pangeran teh Allah pajar lainna Allah ieu langit bumi katut eusina teh nyieuna kubur wa kadzabu bi ayatina ngabohongkeun ka ayat atawa iman ka Allah kan bohong ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka ayat riba ngabohongkeun ka Gusti Allah teu percaya ka ayat-ayat bahwa yen anak angkatna teu meunang warisan teu percayaeun ka ayat bahwa anak awewe mah sepengaheun daripada lalaki atawa lalaki 2 lipetan daripada awewe teu percaya teu make nyana
Semake karena kajujuran nu dijelaskeun ku Al-Qur'an Karim. Enggak bohongkeun ngaranna. Tah jelema nu kos kitu mah ieu ulaika ashabul jahim. Saeta mah jelema nu kos kitu adalah jelema penduduk-penduduk neraka jahim. Nauzubillah min zalik. Pokona jelema iman amal saleh surga. Jelema kafir bohong ngabohongkeun kana Al-Qur'an neraka. Sakitu bae geus. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Daud lan ngariwayatkeun sapa Imam Abu Daud dan Rasulullah ing satuhun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Iku ngucap Kangjeng Rasulullah ing lapadina saida liman jannabal fitat. Satuhun kebahagiaan iku tetep kade wong kang adohya maning pirang-pirang fitnah inna saida liman jannabal fitat. Satuhun kebahagiaan iku tetep kade wong kang adohya maning pirang-pirang fitnah waliman dunya. Dan kado wong kang den soda yaman kasadaro maka sabar yasiman fawahan maka rugi temenan fawahan maka rugi temenan ay hasratan liman basaral fitnah wahan tulis di sisina ay hasratan liman basaral fitnah nunggu ngaji Bukhari banyak besi nunjan fawahan ay hasratan liman basaral fitnah wa sa'a fiha. Riwayatkeun Imam Abu Daud sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarios yen sanyana jelema bahagia atawa kebahagiaan maksudna tetep ka jelema nu ngajauhan kana pirang-pirang fitnah. Di zaman fitnah urang ngajauhan fitnah bahagia. Teu sakali Kangjeng Nabi nyarita yen sanyana kebahagiaan tetep ka jelema nu ngajauhan fitnah. Fitnah keur sumarambah nyana menghindar tina fitnah. Bahagia ka jelema nu dicoba ku Gusti Allah fasabaro maka sabar eta si jelema. Tawahan maka rugi pisan jelema anu ngalaksanakeun fitnah. Rugi luar biasa jelema anu milu-milu dina jero fitnah. Kuari zaman fitnah. Kuari teh zaman fitnah. Teu puguh teu garu ekonomi diribakeun. Urang tahan sama sekali dengan sistem Yahudi, sistem kapitalis. Urang nahan tidinya temilu bakal bahagia di akhirat. Bakal bahagia kajeun teuing aing mah naik motor ge daripada aing motor nangridit eta teh geus dihalal-halalkeun ku teu hayang aing mah pokona mah fitnah sama sistem kapitalis sama kos kitu mah aing tileutik ke nyaho. Bang ke Sumarambah ti mimiti kelas internasional, kan kelas nasional, ka kelas bawahan, bang keliling loba jasa. Dah sayang aing mah lantaran temam fitnah beriba kos kitu kajeun teuing aing mah dagang saya ya daripada aing make duit bang daripada di akhirat aing dikerebekeun ku sabab aing make duit bang meuli mobil nya di imah tapi di akhirat dibeuleum teu hayang aing mah tah eta jelema bahagia nu ngajauhan fitnah keur carita perekonomian carita perpolitikan teu hayang aing mah kudu jadi kandidat di partai lantaran eta mah partai teh lain ngagugulukeun agama teu hayang aing mah ngajauhan ti dinya. Ente ai jadi kandidat mah, dek jadi dewan misalnya ento. Nan, didatangan ku kandidat. Itah, itu mah iklankeun. Dibere duit, bohong aing mah. Ai dieu teh bari cokot iklankeun ento. Goblok beureum da mah. Ulah henteu bae aing mah ngajauhan teh nya bung kita anu ieu abdi mah izin jangan ngomongna gitu bisa. Kita ieu mah ala kadar we dina puteran kadua lah supaya ngadoa atau ngomong saeutik mah ngomongna kumaha aja teu bisa kudu mah sakola ge SD teu tamat. Ente lah tak bisa, iya coba ayah duit lumayan ya, ayah 40 juta, embung lah, embung lah. Ayah duitnya mana ditinggalkan, itu masalah sih. Ngejauhan, ada tidak pita gitu. Dol, ayah kandidat, itu bupati, itu nyada dijadikan tim sukses, atau gitu pilkada, atau gitu wali kota, atau pilgub, didatangkan dari berapa tuh bisa ya betul daya tuh kayak ngajauh gus kieu gus kitu gus diajak di organisasi embung lain teu paham ngadukung jasa insyaallah soal milih mah kudu aya ngan ai kudu ancub eungkeuy-eungkeuyan teu ieu mah fitnah teu puguh lantaran gitu eungkeuy-eungkeuyan teu puguh dimaksud ka dintuna
ngajauhan bae kajian teuing teu dibere mobil, teu dibere motor atau teu dibere duit, tapi nyalametkeun diri, nu penting mah di akhirat bahagia. Tak eta nu calon pi sorga geus mah kos kitu. Tak eta kos kitu boro-boro rakyat ieu kiai ge ustad hese saja sayang merekat dina kos kitu teh hese jasa hese jasa. Luar biasa hese na. Ieu jelema nu bahagia mah jaga di akhirat, jelema nu ngajauhan fitnah. Saenyana jelema nu bahagia, jelema nu ngajauhan tina fitnah. Yang jelema nu dicoba tapi sabar, cobaanana dek dibere duit, dek dibere kendaraan, dek dimomoy ieu dek diorbit-orbitkeun, tetep sabar teu hayang luhur, teu hayang maju, teu hayang masyhur, teu hayang sugih, izin ka Gusti Allah. Sabar, etalah jelema nu di akhirat bakal bahagia. Sawahan lamun jelema anseup tina fitnah, ngilu engkeuy-engkeuyan di jero fitnah, hasratan liman basarul fitnah, rugi anu luar biasa bagi jelema anu milu anseup dina fitnah wasaafiha. Ya kuari hese gas anu teu milu dina fitnah, nu teu milu dina bab riba bae heulanan sacikupa bisa dihitung ku jari, nu teu milu bae urusan tina perbankan, pengusaha nu teu milu dina urusan bank bisa dihitung ku jari, nu teu milu engkeuy-engkeuyan dina politik anu keur merajalela lantaran politiknya teu beres, teu milu di dinya bisa dihitung ku jari. Ketika urang geus aya di jero pemerintahan, nu teu korupsi bisa dihitung ku jari, bisa dihitung ku jari. Jadi guru sakitu hese lah korupsi masih bisa keneh bae. Menyalahgunakeun duit-duit saeutik pisan anu henteu menyalahgunakeun bisa dihitung ku jari. Jelema nu bahagia teh nu bahagia ngajauhan tina fitnah eta, tina fitnah perpolitikan, tina fitnah perekonomian, tina fitnah perbudayaan. Atuh jageus hararese kuari mah. Urang hayang maju saeutik, lamun henteu melibatkan diri di bank moal bisa. Komo urang boga pabrik teu make duit bank moal bisa. Urang hayang gede ieu teh usaha teh tanpa make duit bank moal bisa. Cak omong sompral teh mah aya hiji dua doang anu bisa mah. Kitu keneh tani, teu make duit bank hese kajeun kumaha ge. Saya tak urang mah kajian teuing temilu lah. Di perpabrikan temilu lantaran make duit bank. Tidak perwarungan, pertokoan, pertanian dan lain sebagainya. Henteu aing mah ngajauhan. Tidak perpolitikan. Teu aing mah perorganisasian ge lantaran henteu ngagugulukeun agama. Teu aing mah etalah nu bakal bahagia di akhirat. Dicoba ku Gusti Allah berbagai cobaan tapi nya sabar. Salamet bahagia. Eta geus dibere nyaho ge ku Gusti Allah kitu takeun ngaji bae. Leupas ti ngaji mah atuh ka ditu deui bae. Sakumaha kebo kaluhana leupas. Ungkug-ungkugan bae geus. Teu nyaho ieu kaluh dong kitu ngaranna. Ieu paresaha tanduran saha gubrus. Masyaallah ai keur ngaji mah nya merenung we. Masyaallah. Aing ieu nu Gusti. Usaha ingin dek gesan dah, geus datang we ka imah aya deui babaturanana. Kumaha ieu perkembanganana kumaha? Geus aya danaan ieu mah, geus aya. Kamari mah ngaji aing di tobat. Gede danana, tuh lumayan. Malah mah aya fasilitas di leutik naon anu. Siap. Gede hate leutik mah jara teh bertolak belakang. Atletik da bae teh aing nyaho ieu teh kos kieu teh beres lantaran dah milu deui ka ditu. Saya saeutik pisan nu matak di akhirat saeutik pisan jelema nu bahagia lantaran teu milu kana fitnah. Engkeuy-engkeuyan dina fitnah bae bahaya. Cak anjeun pawahan. Pawahan teh atuh cilaka. Kasaha cilaka teh liman basaral fitnah ka jelema nu milu-milu ngalaksanakeun iring-iringan di jero fitnah. Fitnah kapitalis, fitnah gitu. Macam-macam berbagai fitnah. Nu kamari geus dicaritakeun tina berbagai pembunuhan dan lain sebagainya. Urang bakal aya di dinya di jero fitnah eta wasafia jeung nu ngalaksanakeun di jero fitnah. Wan, cak Kangjeng Nabi rusak cilaka. Eta lamun geus dicaritakeun kitu ku Kangjeng Nabi geus jelas jasa Kangjeng Nabi. Ngajauhan kita salamet bahagia. Milu jeung kita cilaka. Tinggal urang bae balik ka imah ngahemen.